teu sepen dunia. Ku ari geloba nu ngomong gitu. Ya orang hidup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je. Kan. Atuh kumaha dahar, kumaha pamajikan, kumaha anak. Berarti orang keyakinanna kana dunia jauh ka jadi wali. Deureus nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu. Ya atuh tetep bae. Urang mah tupan kos kieu. Eta kiai neraka kos kitu eta. Mantap engke engkeuy-engkeuyan lantaran cinta dunia, engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya. Wari dagang deres keneh. Wari ceramah. Henteu deres sih sebenarnya mah. Henteu eta mah henteu deres. Henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah. Muliaan keneh tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia. Beneran ini mah lain lalaga. Beneran moal nyileuk ka dia gua lagi moal. Ih, atuh aya tulis kepake dagangan dunia maningan jualan areng hideung-hideung ge cemong-cemong ge. Maningan ngojek. Ye. Cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu. Eta mah fadl Allah. Eta lamun urang ngojek haju aya rangda susuna gede endut-endutan ka urang. Bacakeun ayat hadza min fadli rabbi. Dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sapira ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan. Atuh enggeus. Nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui. Kangjeng Nabi tadi dianggap edan. Hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco, ngomong kalamullah Muhammad edan. Nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia, nu dikejar dunia barang jeung penting teh nu diobrolkeun teh dunia. Kangjeng Nabi muridun anid dunia. Saat batur can nyahoeun ka akhirat Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat. Saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat tak Kangjeng Nabi ka Allah diedankeun ku urang Mekah. Teu da Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mentakadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru, apakah teu malikir sih urang-urang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisahibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinnatin edang. Lamun nyana mikiran jernih-jernihna nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahoan bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan. Ieu masalah setik Muhammad edan, salah setik Muhammad edan. Kadeuleu beda beungeut tak Muhammad edan, kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan, kadeuleu Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan, di edan-edan. Lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teu edan. Jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh. Urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji, kakarak ge ditolol-tolol, atuh ulah kamarah. Tolol tau kiai. Ngajina jadi takun haram segala ieu itu. Ayo bae. Kangjeng Nabi mah di edan-edan. Engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah. Tuh aja emang aing mah edan ieu. Gitu bae geus. Ayo. Bisa ditampilin kakarak diomong orang diserugru mental orang berarti lain mental pejuang. Mental orang teh kos mental pamalingan. Kumaha maling seret bae maling sendal. Tendeun di ditu, balik deui ka dinya. Maling emang keur mana, Mang?
sendal leungit sakit. Emang di mana neundeuna? Di dieu ye sakian. Masya Allah, sendal naon mang? Pugu nyana nu maling tolong teh. Nyana nu maling nanya deh. Sendal naon mang? Di dieu, di teu di dieu. Sendal kulitnya. Ku lagi asa neuleuh sareretan sakian teh. Waktu ku lang dekat dieu di dieu eueuh. Ji, sanu maling tuh goblok amat. Nyana ngomong gitu goblok amat teh jelema. Daek-daek amat maling. Masya Allah, zaman akhir merenya. Itu pemalingan mental lah, hebatnya semental lah. Nah, kiai ke kudu boga mental kos gitu. Lamun ditolol-tolol, jia tuh kajet. Digoblok-goblok, jia tuh kajet. Ya teman kiai bodoh jasa, pugu, eta camat datang kadinya mere duit ditariwa tolol sama kiai, jia tuh kajet. Eta bupati datang kadinya dek nyumbang, endan teu ditariwa, sama kiai bodoh deui teh mah, jia tuh kajet. Leg-leg ku sia pinter. Jia tuh kajet, sama kiai edan merenya. Jia tuh kajet. Engke ge pamajikanna lagi ngomong ka urang. Duit lain cokot. 300.000 mun dipake motor 300 juta loh. Entu kunaon teh lah. Segala tata saupan naon di dieu mah. Edan meureunana. Pamajikanna ka kiai kasalagina juga edan. Ji, ulah marah urang. Ulah marah. Kangjeng Nabi ge disebut edan. Lamun ditafakuran nu sabenerna awalam yatafakkaru. Inkar ieu. Apakah memang henteu talapakur ku Mekah teh? Teu mikir. Mikir teh maksudna naon? Mikir teh tolabul makna bil qalbi. Neangan harti di jero hate. Ngaranna eta fikir. Nu mantep cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Fikri teh harakatun nafsi fil makulat. Hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir. Anu diangan-angan eta ngaranna pikir. Kieu aya teh sih nyieun gelas kumaha mikir teh ngaranna. Tina naon ieu naon ngaranna asalna bahanna kumaha nyieun eta pikir ngaranna. Makulat. Ai papais mah teu bisa dipikir. Aya kueh papais, hei. Pikiran coba ku sia jerona naon. Datang ka tol tau jelema mikiran jerona naon atuh moal kapikir sebab teu lain makulat tah mah susah barang kadeuleu, barang karasa. Lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang, coba ku sia pikiran. Ayo, kumaha? Eta jerona cak sia cau apa unti? Ayo apa nanas? Ayo coba. Maning ulah di pikiran, edan bisa sia. Maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah. Eta mah ngaranna mah susat, makulat, barang nu di dahar, baso teu bisa dipikir ku urang. Pikiran coba ku sia. Lamun nyieun basona bisa dipikir. Baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas. Malah kuari mah aya baso edan sagala. Baso edan, baso setan, sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo. Nyieun baso teu kira-kira, baheula mah sakada ge baso Malpinas, beres. Yes. Geus sakitu tah geus. Deres tah Malpinas mah geus sakitu doang, meureunana tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu. Cenderung ka Malpinas, geus beres. Nah, kabelah dieuna deui baso edan. Di Garut baso edan. Tasikmalaya baso edan. Cik urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieunna sih edan ieu. Kita ka harti mah ieu. Geus tah geus bol baso edan. Hartina meureunnanan ka edan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta ka edan-edanan. Geus. Meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan. Jeuh. Ngagedean budak. Kamari mah kakara ke edan gua ge setan. Itu ku bae teh sadaek-daek bae. Sadaek-daek bae. Baheula mah emak teh ngomong, "Sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus teh kiamat." Jelema jualanna jualan imah eta geus teh kiamat. Lamun tahu geus buleud. Kuari tahu bulat. Digoreng dadakan. Mana asar tinggal santri bae culak cilik bae ka dieu
santri bapak tolol di dalam mana sih teh tahu bulat aja buku keur walad dolin beres jasa. Nah, iya akhir zaman di saraya kabeh akhir zaman. Awewe bukna pendek, lalaki bukna panjang, geus heula tah, geus. Mun awewe make calana, baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge teh mah urang bener teh. Can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan tah ku mama urang. Mage manu bener lain mah sia. Lamun awewe geus make calana. Nah, lamun awewe geus rurundayan. Nah, akhir zaman sia tah. Lamun geus awewe campur jeung lalaki. Nah, eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli. Bari ngomong mate urang ngadarengekeun. Masya Allah Karim. Eta ciri-ciri kiamat. Nah, lamun urang mikir, awas harakatun nafsi fil makulat. Lain urusan makulat teh ain, lain makulat barang dar, lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati. Mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir. Tafakur maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur. Jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malaya. Kuabeh hasil tafakur. Dimimitian heula ku riyadhah, ngajar nafsu, mujahadah, merangan nafsu. Kadituna muhasabah, zikir, terus tafakur. Tafakur atuh kabeh ngan tafakur teh ya lamun urang mah umum sabab henteu asup thariqah. Ai di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa. Hiji nu ditafakuran teh indahna alam, Indahna. Nomor kedua makhluk dan lain-lain sebagainya. Genep. Jadi eta urang ditafakur belah mana? Naon ditafakuran aya lebah. Engke urang aya perasaan batin tah ku tafakur. Makin wauh ka Allah, makin wauh ka Allah, makin wauh. Man arafa nafsah, arafa robah. Tafakuran. Aya nu mawa masalah eta geus maot jelema. Kiai, kula mah teu kaharti cenah. Naon? Man arafa nafsah, arafa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah. Urang nyaho ka awak urang berarti urang nyaho ka pangeran, berarti pangeran urangnya. Wah, ieu budak kudu diservis ieu budak. Diservis. Usia udah sok maca-maca kos kitu. Ngaji bae heula ngaji, maca kulkit bukunya. Heeh, ngaji bae ngaji. Ulah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge. Mawat kan bari geus jelemana. Pernah aya nu nanya kos kitu. Ngaji bae gege ka harti. Gege ka harti pugu ngaji sifat 20 ge henteu. Baheula makan ngaji sifat 20, babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah. Terus kabelah dieuna atuh urang mah ngaji eta teh tijan dan lain sebagainya kabelah dituna karak ngaji jero. Nah, iya tafakur gerage bakal muter dina qalbu talabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho asli na pangeran. Awalam yatafakkaru ana tahta tafakur. Teu mikir eta kupar-kupar Mekah sarua jeung mikir atuh nu bener. Ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamun nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan. Lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti nya edan-edan, tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh. Asli. Kuari Amerika kadenge gagah jasa. Amerika teh ieu teh polisi dunia. Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia. Tapi teh nyahoan ka pangeran. Bodoh cak agama mah. Bodoh teh cak agama. Mentak lamun di Jakarta kuari Ahok menang. Ieu termasuk orang Indonesia berodo kabeh, terutama warga Jakarta. Masa dipimpin kudu teh nyahoan ka pangeran? Tapi kuari serba salah. Mana serba salah? Geus diplot ku nagara. Sekali politik bang geus moal bakal eleh, lamun lain aya kuda lumping asup mah. Ye atuh geus teh partai nage PDI kadinya, Golkar kadinya. Nasdem kadinya kabeh. Eta teh geus berarti geus diplot dat. Siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping. Kuda lumping makan beda nya ngadaran kaca. Geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok
lain gelut tinju celina digegel beres karak eleh Ahok ikan berarti blon kuari kiai anu asup ka Golkarna ngadukung Ahok gara modar sia kiai menang bagian sia presentase je 99,9% menang sia kiai ngadukung PDI kiai bae mah dunia kiai bae ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae bang je dikait-kaitkeun politik apa gitu mantang aing mah tabu sayang mung bare duit henteu kiai asup ke PDI kuari ngadukungna kafir sekali kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan kamari mah kuari ngadukung nah sadar henteu si eta kiai baheulanan nu aya di Golkar sadar henteu kiai nu aya di Nasdem sadar henteu kiai nu di PDI eta sadar atuh dukungan partai aing aya di dinya kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan beliau mah jelema partai mendukung orang kafir keluar saya dari partai lillahi ta'ala Allahu Akbar kuduna kitu atuh ai kiai anu asorga mah ieu mah henteu tak sadar ieu mah ngomong pada urang mah nya atuh geus sia di ditu pada urangna deui ke di ditu pada urangna deui sudah nu ngadeng eta mah kos nu nyandung lah gandeng ngomong di ditu lah gandeng pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus caon kabeh pajar teu nyahoan ulah gandeng anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh emang naon aing geus nyandung oh pugu ti kamari nya geus nyaho nu nyandung mah kitu tah ulah gandeng geus gadengen kudu kolot pugu nu kolot geus nyahoan nu kolot geus mau bensin geus kieu bae iraha ka haji balik iraha ka haji ye bensin ye dikahulukeun ye deuk dikahulukeun eta nu kolot dolol kasupan kuntilanak meureun nah ieu urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat kan ngaji ngaranna deuk salamet ka akhirat sing hade lamun memang Golkar mendukung kafir tarik mundur aing musika babawa ya Allah lamun manusia nyaksian alhamdulillah andai kata teu nyaksian Gusti mauninga abdi kaluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir terido teu suka abdi kudu ngadukung di partai eta abdi aya di partai eta partai ngadukung ka kafir abdi kaluar lillahi taala Gusti kecuali dibere gede lain cak Gusti tolol sia mah tolol eta si kiai geus kitu bae tah kiai ulah salametkeun diri urang caca diri urang ji sugan aing ngabangun teh beneran datang deui kan juri kadinya ieu kan urusanna lain agama ieu mah urusanna negara mah negara nu penting bisa kawe adil eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna nyana boro-boro adil jang negara pugu jang dirina ge teu nyahoeun ka pangeran goblok jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoeun ka pangeran di mana dalilna awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoeun bahwa Kangjeng Nabi teh teu edan je eta Ahok teh teu nyahoeun Kangjeng Nabi teh ya Kangjeng Nabi Rasul teh nyahoeun lantaran teu mikir tak kafir khusus teh nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ye harita nu teh nyahoeun bahwa pangeran Kangjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakal nyaho itu mah urusan akidah lain lagi justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat
engke ge katerusanana bakal caritakeun katerusanana ieu bakal karak awalam ya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuari nya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ieu kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya cekan setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat, saya baca kitab Injil, dan saya baca kitab Al-Quran, dan saya berpikir sejernih-jernihnya. Ternyata Muhammad itu Rasul betulan. Asup Islam kuari. Geger di Israel. Masya Allah. Lamun berpikir itu kos gitu. Mual. Lady Day asup Islam. Mual. Kate Stephen asup Islam. Mual. Penyanyi nusok dijinggerakan teh sakarah. Sakar karena atuh sia kau nyaho bae. Heran aing mah. Asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam. Anu tinjuanana hebat sakarang karena. Tuh sia nyaho bae heran aing mah. Asup Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam. Tanyakeun, ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam? Ketika berpikir lu jernih fayalam bakal nyaho kumaha ma bisohibihim min jinnah bahwa kanjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir-kafir anu teu iman ka kanjeng Nabi Muhammad nganggap kanjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark kanjeng Nabi dihina di Belanda kanjeng Nabi dihina di Jerman kanjeng Nabi dihina wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka kanjeng Nabi. Urang anu iman ka kanjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti sebab sia mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan teu kitu aya istilah urang parahyangan jeuy atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari di tincak-tincak teuing mah ngegel. Eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak pae ulah kitu. Tah pribahasa sieun masuk barodo jasa buku. Tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa eta mah. Ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kieu. Hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese. Tuh. Urang ge sanajan ku kumaha ge lamun aya nu ngahina ka kanjing Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina kanjing Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan kanjing Nabi teh akur jeung kanjing Nabi rada marah kula mah kula Quran bana greget aing cinta jasa ka kanjing Nabi aing lain Habib aing mah tapi ieu incu kanjing Nabi na henteu kos kanjing Nabi mabok teh zinah teh panas ceuli panas eta makan naluri dengan sendirina nu nitahan orang panas jeung greget cak nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari kanjeng Rasul tapi orang tuh bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu kanjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli set panas dengan sendirina panas mantap kadang-kadang anu marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing mah beres sebab aing nyaho ya nu di luar teh nyahoeun hayo sia tah rugina kos kitu doang dah atawa di jero kan nundutan teh nyaho bangun leuwih parah tah nu di jero nundutan leuwih parah nah urang ulah-ulah ka kanjeng Rasul anu ku urang disoal maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene ye kaboga urang haju aya nu ngahina haju kieu bae sial mah goblok budak geus diasah bae ku urang sia dek naon sia nyaho asal aya nu dipake ka cinta dihina urang marah
mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi, Masya Allah, ceuli asana paranas. Haji pengen diger teh panas. Bener kadeuleu kukula. Mudah teu bohong kula mah bener. Jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli. Nya nama panas sungut. Liwet beak. Liwet beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu. Panas sih haju ka beuteung. Anak murid gagal ya. Aya ge panas maka dieu goblok sia jasa. Gera deket sia ka aing. Gera deket sia ka aing. Pantes atuh. Lamun di Baghdad, lamun di Iran, lamun di Timur Tengah, presiden segede Presiden Amerika ditimpa make sepatu sebagai penghinaan. Pantes. Ja urang ge. Lamun di hareupeun urang ngahina Kangjeng Nabi. Goblok sia. Teu nyaho-nyahona nyaho urang wae lain. Geus ngagoblogan mah tolol sia. Pasti urang ge ka Kangjeng Nabi emang kumaha ieu. Je guru urang dihina sia, tolol. Kabogo urang komo teh mah kabogo mah. Hayu Jawa taruhannya beuh. Ngebelaan itil nyawa. Ya Allah. Atuh maksudna kieu, sakila ngabelaan lu kitu ge nyawa daek coplok atuh komo agama. Ye. Eta mah aing, sia mah tibalik. Aya agama diantep asal eta. Ya Allah, tetep tergantung gairahna, tergantung gairah. Urang ngadenge dihina Kangjeng, masyaallah. Ngadenge pujian-pujian Kangjeng Nabi indah. Mantap urang mah ngadenge Nabi salam teh indah bae sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah indah. Naon sebabna? Sebabna rasa eta Nabi urang. Masyaallah indah amat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alanginaheun. Asana masyaallah masyaallah masyaallah. Mun ditanya sia kunaon eta ngeunaheun jasa sok menang berkat sakeuna teh. Goblok sia mah. Si arti nanya ente aing mah. Atuh kosi eta bae kitu. Percis. Atuh mah beda-beda geus kumaha ngahartikeun hate masing-masing. Kumaha? Nah, urang teh kos kitu gairah urang. Masyaallah karim. Ya, lamun di Sukabumi aya nu ngahina Tuan Si Abdul Qadir, emang kula teu panas, teu panas. Kiai mah kaning. Kiai ngahina ka Tuan Si Abdul Qadir. Ketika kula ziarah ke Anizom, ke Ki Muhtar. Ki Muhtar ngomong, bisa hadir hayu tanggal sekian. Di mana? Di Masjid Agung Sukabumi. Masalahna ndek klarifikasi tentang penghinaan terhadap Tuan Abdul Qadir. Kiai Anu sok hadir cenah ka kula teh nita hadir. Cek kula teh aing mah hadir ge jatuh bisa dalil. Lah ngadoakeun bae. Panas. Aya di Sukabumi nu ngahinakeun ka Tuan Abdul Qadir. Panggil bang, panggil, wah tuh rame, eta kiai teh di kitu-kitu pan hulu nata kiai. Ki Muhtar teh, siapa, siapa. Jekula teh, Ki Muhtar kunon kikituan. Aturan manggis bae dalil bae. Artinya teh cek agama ge teu meunang, berarti nafsu. Teu masalah geus sama keur carita menang mah menang nyana. Ngan teu kudu di kitu-kitu. Geus kaluar di aturan teh ge dalil mah dalil bae ngadu dalil munazarah ai kieu mah pan lain munazarah ngadu ieu eta tah kos kitu teh urang teh kadang munazarah jadi mujadalah mendak bahsul masail teh terpimpin di NU bagus lamun nu mimpinna hebat tapi lamun teu teh sarua bae ribut bae nah ieu mah keur carita Muhammadiyah gregeteun jasa kamaulidan gregeteun ka rajaban gregeteun ka marhaba jatuh kajian yang namanya aja aing meresep ketika orang adanya Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahi da. Eta asana asa Kangjeng Nabi datang ke Madinah teh masyaallah dibayangkeun Tala'al badru datanglah badru Kangjeng Nabi nulir teh bulan purnama. Alaina ka urang sadaya ahli Madinah. Min saniyatil wada ti jalan saniyatil wada. Masyaallah dibayangkeun ku urang
ya Allah lamun tolak teh nanya ka Haji Pendi Haji eta tolak heung ngeunaheun maksudna ngeunaheun ka harti teh asa nur asa jamil ceukna teh jadi nya mah kos kitu bae teu jahon ka hartina teu nyaon ka hartina nya mah jahonna ngana treng 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 Muhammadiyah ngabidah-bidah kajen nu penting pujian ka Kangjeng Nabi terasa seger ibarat dahaga lamun ngadenge eta masyaallah so geura-geura ngeunaheun jasa jang ngadenge eta ngadenge ieu we ayyuhal mab'utsu fina gitu ka harti kurang ya Allah atawa eta salat badar ilahi salimil umma minal afati wan nikmah ngeunaheun ka hate aduh masyaallah sebab urang percaya urang atau itu berjanji sok geura urang mun berjanji wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu' yakhsifuna lahu wa yarqa'u saubahu wa yaqtus wa yalbusatahu bisiratin ta urang ngerangan wa kana sallallahu alaihi kaayan Kangjeng Nabi teh syadidal haya sangat isinan jeung tawadu beda jeung siata mah isin tawadu datang ke imah dahar datang ke imah ngeberkat datang ke mana-mana menta Kanjeng Nabi mah pan kos panganten kos awewe isinan nya teh urang kahartikan masa nu kos kitu dibidahkeun ku Muhammadiyah kajen nyana-nyana urang-urang asana seubeuh ngadenge kos kitu teh sebab naon cinta ari surat tika bogo surat cinta bo mane diciubang ari maca kos kitu dibidah-bidah kumaha sih dari ulimla bismillahillaliyah mustadrun fi dhall barakati ala ma huwa ulakan ngeunaheun kana teh ya Allah urang mah ngeunaheun seubeuh ieu teh pujian ka Kangjeng Nabi ya Allah ya toh cek Muhammadiyah bid'ah tapi mah baca surat di terik matahari saat orang lain merasa panas tetapi ketika aku bersanding denganmu aku tatap wajahmu hatiku terasa sejuk Masya Allah kasihku tolol Muhammadiyah goblok anu kos kitu enggak surang mah terus bae urang sholawat biasa ya Nabi salam biasa geus dibidah-bidah ulah dilawan ulah aing mah geus pujian Kangjeng Nabi aing teh mah geus senang jasa ya teh bae geus kos kitu urang Masya Allah ieu naon ya hasil tafakur wauh ka Kangjeng Nabi setelah wauh ka Kangjeng Nabi wauh ka Allah awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinn ya Kangjeng Nabi Muhammad teh lain edan teu edan saeutik-eutik acan bejakeun Muhammad ka kafir Mekah khususna ka seluruh kafir di antara dunia ini huwa illa nadhirum mubin teu aya kecuali Kangjeng Nabi mah hanya seorang nadhir tukang nyingsieungan anu nyata mere petunjuk kade mata Kangjeng Nabi lamun peuting naik ka sopa naik Kangjeng Nabi ni Mekah teh ka bukit sopa nunggeus ka Mekah mah kabayang sopa marwah mantak di Garut mah aya boga anak awewe ngaranan sopa boga anak kadua marwah jadi adik kakak ngaranna sopa marwah pas kebenaran lahir nu katilu lalaki Mina lahir deui nu kaopat awewe Arpah bener aja mah lain lalagaan mah di keresek di pesantren Garut nu mantak budak santri mah pake lalagaan budak horeng di kasopa kamar mah teu kudu ka ditu tadi mah eta ge aya bisa ada budak doh cendak mamang nyok budak nyok kiai si ulah sok aju ka ditu ulah terus-terusan eta kos kitu we budak pokokna mah sia endek kasopa kamar mah teu kudu ka Mekah tadi mah eta aya mana isuk-isuk tuh sopa tuh marwah toapan ku sia los eta ku cinta-cintaan meureun
ku cinta ka Sofa ka Marwah kamu Mina ka Muzdalifah araya kabeh ka Arfah aya kabeh anakna teh pake eta ngaranna eta Sofa Marwah kemudian Mina kemudian Muzdalifah kemudian Arfah geus beres boga anaknya teh lamun lahir deui naon meureun nya Bir Ali meureun ya Allah ya Rabbi nah in bejakeun Muhammad in huwa illa nadhirum mubin Muhammad teh anjeun teh illa nadhirum mubin. Kanjeng Nabi lamun peting naik ka Bukit Sofa. Tidinya Kanjeng Nabi mengadakan tangan, "Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan. Ya Bani Fulan." Kan di Mekah maka bani teh turunan Quraisy, turunan nu. Hati-hati di hareup bakal aya siksa. Urang maot teh mun urang teu iman ka Allah, teu iman ka kula, teu iman ka Al-Qur'anul Karim, silaka di akhirat bakalna ka neraka cak Kanjeng Nabi. Eta tengah peuting datang ka subuh Kanjeng Nabi. Ya Bani Quraisy, ya Bani Nadir, ya Bani dicaritakeun gua. Hati. Ditarongtonkan ku kapar-kapar Quraisy. Ditongton Muhammad keur naon sih gegeruan kitu. Ditarongtong, ya Bani Anu. Nyana kan lumayan puluhan. Engke geset datang ka jam 3:30 jam 4 Kanjeng Nabi turun ke masjid. Nah, kupar-kupar kuda saya ngaromong. Edan Muhammad. Kunaon ngagero-gero kos kitunya. Atunya namanya bae ulah ka urang-urang. Cilaka cak jana cilaka bakal ka neraka. Tah, mantak ieu. Iya ayat deh bejakeun Muhammad anjeun teh teu edan saeutik teh edan make saeutik di mana min tidak lapat jinnah junna min jinnah edan ngaranna henteu aya minan berarti boro-boro edan gede edan leutik ente sama sekali mun dibongkar make bahasa bilaga panjang ngan pihartina kitu beta urang nu maca terjemahan mah bisa kitu tapi hiji-hijina bahasa min jinnah min ia adalah min zaidah tapi asup karena isi kana jinnah teh eta teh masdar tina junna maknana edan nah eta teh maedakeun kana henteu sama sekali saeutik ya henteu tuh min jinnah naon atuh Kanjeng Nabi teh in huwa illa nadhirum mubin. Oh deui. Kanjeng Nabi Muhammad tamah kecuali hanya nadhirum mubin. Tukang nyingsieunan ngaawas-awas anu jelas di akhirat bakal aya neraka jahanam sing hade ulah datang ka kafir. Ulah datang ka kang teu ngimankeun ka Allah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Kangjeng Rasulullah, ulah datang ka teu ngimankeun ka Al-Qur'anul Karim. Urang neuleut tukang bengkel make baju werpak bobolokot cek urang bobolokot apa horengnya nama keur menikmati. Menikmati teh tukang bengkel teh asal geus teu obeng we wah geus kae nyombeng nama. Nikmat cak jana. Neuleuh umur teh diadu-adukeun kieu masyaallah nikmat. Orang di duniana masing-masing jelema mah. Di duniana masing-masing. Urang maneleh di laut ngeri jelema naik sampan kemudian mawa pancing. Awakna geus teu make kaos-kaos acan kasorot ku panon poe hideung herang bangun aya olian teh kitu teh. Ya Allah. Ya rami cek urang teh naonan jelema. Horenganan nyana mah asal geus ka laut be waduh nikmat. Ngeunah. Ya Allah, di dunia na mah kos kitu. Di dunia na kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Jelema tukang ngabersihan WC eta teh akan kurang mah ya Allah nanaonan horenganan nya nama ya di dinya usahana asal manggih WC be kosong belueun nya nama belueun kosong cek nya teh tah lamun manggih WC pilu nah ini makanan gua cek nya di dunia na masing-masing horengan masyaallah
batur genyeng serigen ga urang nanaonan janajaknya nangarabring ngaji sakadar ngaji kos gitu doang ji nanaonan maning jaknya na kapuncak ka Bali ka Singapura kali itu hayang naon di ditu teu nyahoeun nyana horenganan di majelis teh bisa hees ya Allah ya Rabb aya satu kenikmatan anu luar biasa belum tahu kamu ya Rabbi di dunia masing-masing ketika batur lelap tengah peting kereknya lantaran ti berangna digawe bisnis dan lain sebagainya ya otomatis lesu peting kerek teu hudangnya nama keur menikmati tapi geninganan aya hiji jelema jam 1 jam 2 hudang mandi wudu Allahu Akbar Masya Allah Allahu Akbar hudang tanu kerek teh nanaonan teh budak penting-penting penting-penting si sholat can capek-capek iya tuh mending cek kana teh cak anu sholat budak hees banget tolol cek kana teh nanaonan seperti eta jadi di dunia masing-masing rohna di mana didinya nyana bicara Masya Allah karim teman-teman kula aya umang omongkeun batur sebab di dunia masing-masing rohna keraya didinya atau didinya bae mantak dina ilmu tarikat dan ilmu tariqah teh aya tah hubbul khalqi wal mailu ilaihim li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim ila anwarihim eta ungkul pegat jeung makhluk kudu sebab makhluk teh bakal ngahalangan karena kelanjutan ibadah orang ka Gusti Allah tetapi ketika orang geus dijadikeun ku Gusti Allah kudu resep ka makhluk hubbul khalqi wal mailu ilaihim tapi lain hayang dibere lain hayang diagungkeun li ikhrajihim an zulumatit tabaihim salamatkeun jelema kaluarkeun tina pepeteng zulumatit tabaihim ila anwar maneh teh kapan dititipan ilmu ku Gusti Allah teh aya hadisan aya wahyuan kamarikan maneh geus tinggalkeun makhluk dalam rangka ngajuntrungkeun diri ka aing ku ari maneh geus diberekan salametkeun jeung batur mantak moal aya wali anu cicing moal aya pasti bae ngopepang memenya nama ngomong sebab duniana di dinya dititah geusnya malam aya nu ngadokotok datang ka dinya atawa kesempatan diraha jangan ulang ngadokotok bae elehan mah tuh rugi sih ya kecuali menang tuh terus wali dakwah dititah atuh sadu ngalanjutkeun Kangjeng Nabi lamun para aulia Allah cicing urang ningali Habib Lutfi umur geus 70 tahun aju nyana masih keneh ka Jakarta diundang dan lain sebagainya dirina geus teu hayangeun meureunanan ja capek meureun tetapi kan meureun instruksi ti Gusti Allah lamun teu turun deuk kumaha Gus Dur mah datang ka jadi presiden emang hayang jadi presiden henteu lain cara Bambang Yudhoyono lain cara presiden yang mulia Jokowi lain ya teh hayangeun mantap ketika dilengserkeun atuh mangga bae nu penting perintah Allah berbeda lamun urang paham sebab naon aya titipan Gusti Allah henteu rek babanda henteu rek takasur hatta zurtumul maqabir lain tapi tugas di Gusti Allah mantap katipu jelema ku Gus Dur pajar kitu kuari masih keneh berduyun-duyun terbukti jasadna utuh henteu maksudna dia jadi presiden dengan tugas we ti Gusti Allah kudu jadi lengser bae namun hari tadi pertahankeun batal nya menteng henteu ih geus kana ditulah para aulia Allah Subhanahu wa taala nah jadi di dunia masing-masing jelema bisa tenang sebabnya nana aya di dinya mantak
lamun teu akur prinsipna urang samobil ya samobil urang samobil ulah-ulah jeung batur jeung pamajikan bae tapi beda prinsipna poe eta urang samobil atuh mal ngobrol ja atuh mal ngobrolnya nanya urang-urang hareudang malah mah padahal pamajikan prinsip nu beda ya Allah ya Rabbi ai urang hayang ka ditu heula ka silaturahmi pamajikan hayang ka toko heula kitu bae heulanan cek salaki ulah lah paling langsung bae ih ka toko bae heula ai salaki mah nu mantak ulah atuh pan ngitung-ngitung nya na ge sarua kalkulator ayo guys brak big bruk naik mobil ge ayo guys pamajikan naik kos kitu lah naik ka mobil bruk waduh lain deui lawang kadengen lain 2 kali asa ada pisak di lawangnya geus naik mobil tanya ku urang kajian lah orang untuk ke toko bodok lain deh ya urusan dia geus teu bisa ditanya mah kajian hukum lagi geus salakina matana ka ditu ka kulon ieu mah ka ditu atuh perjalanan mangkaning aya 100-200 kilo ada cangkeul tawaran dahar embung pandi tawaran es embung ayo dah boro-boro teh jeung pamajikan bae teh jeung pamajikan eta kos gitu cangkel atau komo nu beda prinsip urusanana urusan gede waduh atuh lain deui cangkel mantap ulah nyieun cangkel urang hirup bebasan bae sih bebasan ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi diciptakan ku Gusti Allah lahir di Mekah kemudian Kangjeng Nabi diutus di Mekah diangkat jadi Rasul Allah sate acan diangkat jadi Rasul Allah Kangjeng dibere heula mukjizat memehna dibere resep kholwah menyepi heula Allah karim umur 35 tahun geus mulai Kangjeng Nabi resep nyepi sorang naik terus sampai 40 tahun detik-detik terakhir menjelang 40 tahun teh resep sorangan naik ka Gua Hiro Allah kari Jabal Nur seperti etalah kehidupan perjalanan Kangjeng Nabi nu mantak lamun aya hiji jelema can dibere resep nyepi moal luhur kajian hukum moal masantrean nya bisa ngaji tapi can dibere resep nyepi sorangan geus sakikituna bae sakikituna tapi nyana dibere resep nyepi heula masyaallah ngaji geus rada nyai-nyayan tapi dibere resep nyepi sorangan tanya ke orang mang Abang santen geus sabaraha tahun aya 15 tahun mah ieu kok kebangunan aku ari nyepi heuh bari keresep nyepi emang kunaon aya nu daekeun mah frustasi aing ieu mah lain kholwah ieu mah nu kos ieu frustasi tolol ieu mah wah brengsek ieu mah lain nu kos kitu lain atuh loba nu nyepi kitu mah sieun ge nyepi bae nyepi ge sarua anu digigir ieu nyepi nya lagi sarua bae sarua di imah malah mah penting lamun anu assalamualaikum hordeng lagi dibuka setik besi nu nagih cekeun nyepi kos kitu mah lain deui eta mah urusanna ieu mah nyepi teh ngajuntrungkeun diri ka Gusti Allah embung kaganggu makhluk mah sapira makhluk mun teu nyacan ngalem lah sapira dicawat jeung di alam mun teu menta mere lah sapira urusanana ceuhil doang gas tinggalkan mantepkeun ka Gusti Allah sorangan belajar urang sorangan ulah wake hese-hese heulanan sorangan teh belajar ti jam 10 datang ka subuh bae heula sorangan eta bae sakitu ke lamun geus karasa nikmat kapasa-pasa peuting tuh cenah moal bisa kieu jeung kuari mah geus boga anak pamajikan yeh sia mah atuh mantak naon di kamar sorangan beuh diganggu cenah ku anak ku pamajikan ai bakal diganggu Gunung Karang sepi keneh sih jadi itu ke Gunung Karang ya bebeja ka pamajikan neng anaknya ieu mah kakak mah deuk ka Gunung Karang heula emang aya naon sugan aya maung bae di ditu
Cak anakna bae emang kunaon gitu masih galak aing. Urusan patali da kitu bae. Ya Allah. Ya. Tapi kapan kudu boga ilmu inget ka dongeng abah bae. Aya jelema dek kokoholan nyana ka gunung mawa anak sapi. Barang sapoe 2 poe nyana ibadah ka Gusti Allah. Barang geus menang saminggu inget ka pamajikanana ridu meureun nyana ka pamajikanana ngaranna ge lalaki dibere syahwat. Ai pragda dek balik jauh jaker holwah aya ge anak sapi bawanya turun daripada hese ceknya mendingan ieu bae nangko di anak sapi eta kan bodoh eta tolol ulah datang ka kos kitu mah ilmuan heula awak dek Allah ilmuan heula ulah jeung nangkot di tukangan sapi masa norekat haju nangkot gitu tuh teu bagus. Jelema bodoh mau ko saya jelema duaan bararodo kabeh nya nama bodoh teh lain lalagaan barang asup ka masjid nya neuleuan beucak nya ieu munara ku luhur amat duaan barodo kabeh waduh munara pohara cak nya luhur amat ieu nu ngabangunna berarti jangkung jasa cak nya karena lagi bodoh atuh. Weh, banyak jangkung sakieu cak nu hijina deui. Atuh ieu bisa kieu kan berarti jangkung jelema. Ye, sia mah. Lain kitu munara mah. Emang kumaha? Nyeuna mah dihandap dipanjangkeun keta geus jadi karak ditangtungkeun. Kan barodok. Nah, eta kan nu salah sahijieun kabeh eta. Nah, eta ngarana odob eta pas kitu. Masya Allah, ulah sok nyilek dia biasa bae sia. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ialah Kangjeng Nabi teh diangkat jadi Rasul setelah resep nyepen. Saat puncak nyepen Kangjeng Nabi umur 40 tahun, jol malaikat Jibril alaihissalam datang. Iqra. Ya Muhammad. Baca. Kangjeng ma'ana biqari tanggep ku malaikat Jibril kaget Kangjeng Nabi lepaskeun deui Iqra ma'ana biqari tanggep deui ku malaikat Jibril lepaskeun deui Iqra ma'ana biqari karak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram turun Kangjeng Nabi berarti diberi wahyu diangkat jadi rasul. Nah ieu mah keur carita. Jadi Kangjeng Rasul teh diangkat jadi Rasul teh saat keur pegat jeung dunia, pegat jeung makhluk, pegat jeung lingkungan hiji be Allah turun malaikat Jibril ngangkat jadi Rasul. Ya, waliullah diangkat jadi wali teh keur pegat jeung makhluk, keur pegat jeung materi jeung dunia, pegat jeung lingkungan hiji be Allah. Allah ngangkat jadi wali. Di spring beda yang jadi wali AC ambalaya di kotrek-kotrek kurang tees cek ngomong yang jadi wali tampak habak kudu pegat kabeh kudu pegat nailah pegat jeung makhluk pegat jeung dunia etalah nu beratna hiji be Allah andalan Masya Allah karim karak diangkat jadi wali Allah. Kalau menes kaditu geus jadi wali beda karena engke dikelilingi ku dunia Allah ngelilingi dunia kan sabodoh tah bajan Allah dikelilingi ku makhluk dari berbagai lapisan masyarakat lapisan makhluk ti mimiti anu handap sahandap-handap datang ka luhur saluhur ieu teh urusan Allah makhluk mah aing mah aing jeung Gusti Allah. Tah, lamun geus bisa gitu karak jadi jelema. Ieu makan di SMS. Waduh anak batur ye. Coba ente ka dieu ye. Ka karak aya tiluan kurang hiji ye. Aduh, emang kudu opat tadi opatan lah sakeuna teh. Tuh saya baju ka arti bae kan parantina kan. Emang teu karagap kitu ku aing.
Teu bisa pegat ya Allah ya Rabb. Geus urang lamun geus bisa pegat jeung makhluk, Allah bakal ngiriman makhluk. Pegat jeung dunia, Allah bakal ngiriman dunia ngan urangna geus teu hayang. Hiji be Allah. Cenah aing ge pegat jeung makhluk tapi makhluk teu daek daratang. Semu sia mah. Semu. Geus aing mah teu hayang ngana dunia teu hayang tapi teu daek datang tah dunia cenah. Atuh kunaon sia meninggalkeun dunia? Hayang dunia. Teu mangarana mancing. Teu mancing mah make loot. Atuh geus kitu. Ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul dakwah lah Kangjeng Nabi teh mimiti dakwah Syriah lah harewosan Kangjeng sebab dititahna model gitu kabladina terus rada jahar-jahar wah mulai hirup suasana agama teh dari mulut ke mulut terus Kangjeng Nabi teh dititah fasda himan tu'mar wa a'rid anil jah wah kenceng Kangjeng Nabi di mana aya manusia di mana aya kerumunan manusia apapun yang terjadi Kangjeng Nabi langsung dakwah ya otomatis pemimpin Quraisy Abu Jahal Abu Sufyan dan lain sebagainya merasa kalah dan tersisihkan nyana bangsawan, nyana hartawan, nyana pemimpin. Kemudian kuari merasa terabaikan dengan dakwah Kangjeng Nabi. Wah, Kangjeng Nabi istimewa. Kuari nu ilu ka Kangjeng teh lain kalangan bawah bae, kalangan menengah geus mulai. Eueuh deui Muhammad kudu dibunuh, jarak bunuh. Kan lain lalagan. Masya Allah rit kapahara Kangjeng tidinya Kangjeng Nabi tetep mun tayang ka Gusti Allah kumaha keputusan Allah. Nah gancang caritana dititah hijrahlah Kangjeng Nabi ka Madinah hijrahlah Kangjeng beserta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu dengan cara-cara dakwah dengan cara-cara hijrah anu geus dijelaskeun kamari berangkat ke Madinah cuman Kangjeng instruksi kan bagi penganut Islam terkuat di Madinah di Mekah segera milu hijrah lobalah sahabat-sahabat anu milu hijrah ngaranan sahabat muhajirin nah aya nu tersisa milu agama ka Kangjeng Nabi tapi ketika dititah hijrah ke Madinah tidak nah iyalah permasalahan nu mantak teu milu hijrah ka Madinah teh horenganan loba pertimbangan ya Allah ya Rabb Masya Allah karim pertimbangan teh diantarana aya anu anakna asup Islam bapa henteu masa sih kami ninggalkeun bapa aya anu bapa nama Islam jeung anakna kapan dulur henteu masa sih kami hijrah kudu ninggalkeun kakak ninggalkeun adik ya Allah ya Rabb aya anu boga pamajikan masa sih ai kami asup Islam pamajikan encan kami kudu ninggalkeun pamajikan atuh meureunanan pikumahaeun pamajikan teh berat ku pamajikan aya anu berat teh ku anak pan kami teh boga anak teh ieu teh kembang mata beuh teu meujana resep sedengkeun anak teh ieu teu milu dina agama teh haju kuari diinstruksikeun kudu hijrah ka Madinah kudu ninggalkeun pamajikan anak beuh mana berat teh berat amat kitu keneh aya emang aya uwa eta teh baraya-baraya anu kudu ditinggalkeun anu urang sapopoe teh kapan obrol kadang silih bantu ku ayana agama ieu memisahkeun antara urang jeung dulur berat amat berat kitu keneh boga harta Masya Allah itu ladang itu toko itu perusahaan
ditinggalkan kan kurang ke Madinah berarti kan geus teu kudu dilihat deui eta ladang eta usaha. Ya Allah ya Rabb, menang sakitu usaha poharana aya perdagangan anu geus lancar ketika hijrah ke Madinah. Atuh kapan meureunanan dagangan teh ditinggalkeun, aduh ieu bakal pikarempan kapayuanana engke kumaha. Terakhir ieu imah menang ngabangun geus saking ngeunaheunana hijrah ka Madinah berarti kan ditinggalkeun. Moal kami mah deuk di Mekah bae berat ku urusan-urusan tadi. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Bu hijrah ka Madinah geus ngeungkeun diterima ku sahabat Ansor. Terjadilah dua sahabat Ansor jeung Muhajirin. Tinggal anu di Mekah nu loba pertimbangan. Iyalah nu teu daek hijrah diantep ku Kangjeng Nabi. Sebab can aya instruksi anu pohara ti Gusti Allah. Nyana boga pertimbangan seperti eta. Kapan urang teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad tapi kan bapak urang teh kan pemimpin ka jenting teh iman teh. Pandulur urang teh ieu teh pamimpin di Mekah teh. Masa sih urang kudu papisah teh? Dumantak wari di Indonesia keur meujeuhna pohara agama teh ulah sampai memisahkan antara dulur. Teu bisa kitu agama mah agama bae. Di urang timbul toleransi. Jangan karena agama kita pecah, jangan karena agama kita kemudian ribut. Atuh kapan ari geus memuncak mah teu bisa teribut kajeun kumaha ge. Ja agama mah agama ti Allah. Ti Allah kapan aya agama mah. Nah, di urang teh dibuat sedemikian rupa supaya ulah aya keributan jenting kafir deuk yeun ulah kumaha ge. Nah ieu bahayana. Nah ketika masih keneh diantep orang-orang mukmin anu can milu hijrah dengan berbagai pertimbangan, maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu abaakum wa ikhwanakum awliya. Ditegur ku Gusti Allah, jelema nu ariman yakne mukminun ulah ngarasa berat anjeun datang ka teh hijrah ku gara-gara bapak anjeun dulur anjeun. La tatakidu abakum murarek ngajaradikeun anjeun kabeh ka bapak-bapak anjeun kabeh wa ikhwanakum jeung dulur-dulur anjeun kabeh aulia sebagai wali, sebagai pemimpin. Ini istahabul kufra lamun memang bapak jeung dulur teh masih keneh mikar sepilihan anak-anak kufur ninggalkeun iman. Anjeun iman ka Allah ka Muhammad, bapak anjeun kafir keneh, dulur anjeun kafir kameh, kafir keneh. Nah, lantaran bapak anjeun teh milih kafir, walaupun manehanana jadi pamimpin tetep ulah milu ka bapak anjeun. Berarti kan aya pemisahan. Bapak tinggal bapak, pamimpin tinggal pamimpin, tapi ai kafir mah boleh dituturkeun. Instruksi hijrah. Ayat ternyata aya dua rupa nomor kahiji ngainstruksikeun hijrah ka Madinah ulah nutur-nutur kafir. Nomor kaduana ulah ngajadikeun kafir sebagai pemimpin ulah sakali deui dengekeun uceli dia ayat ieu teh
sebagai nahyun larangan ngajadikeun pemimpin kafara kufar haram kafir jadi pemimpin. Ieu ayatna. Talari ayat dia ejakeun ka ditu. Kaluhur. Iya bahkan orang keur carita ayat. Bentrok jeung carita negara. Watak mal maju-maju di orang. Sebab bentuk negarana lain negara Islam. Satungtung lain bentuk syariat. Mal maju agama mah kajen kukumaha ge. Terus we urang teh disundatan jeung disundatan. Disempring deui Semal maju atuh. Di negara demokrasi mah arti demokrasi teh demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat. Dis tergantung kumaha rakyat bae kajen teuing kafir aya pilihan rakyat mah atuh we gae kajen teuing cewek aya pilihan rakyat teh gae. Padahal mah dilarang kafir jadi pemimpin cewek jadi pemimpin. Moal bener kajen kukumaha ge ketika kaum ngajadikeun pemimpinna wanita. Moal bener kajen kukumaha ge di negara lamun pamimpinna eta adalah kafir. Moal bener kajen kukumaha ge sadaek-daeknya na bae. Teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim moal bener. Tapi kulantaran bentuk negarana lain negara syariat teu kumaha nya na bae. Geus kumaha rakyat anu milih. Lantaran kumaha rakyat anu milih atuh dibuatlah dewan-dewan pilihan-pilihan rakyat. Mimiti pusat datang ka daerah. Iyalah partai. Golkar geus aya 2, P3 geus aya 2, PKB, PDI, Kafan dan lain sebagainya. Hari kafir ge. Hari tanu geus boga partai. Naon ngaranna? Siapa nya Hojasa, banyak kabere, siapa? Masya Allah, karim. Naudzubillah min dzalik wa 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 min dzalik. Nah, lantaran atungkeun partai ngaranna ge engke kaberituna sogok menyogok dibere. Lah aing mah ieu bae cenah ngarahanana teu karasa ayo tah didukung tinggal tunggu kehancuran. Urang-urang keneh nu ngahancurkeun agama, urang-urang keneh nu ngahancurkeun bangsa jeung nagara. Masyaallah kan sek sakadar carita seperti eta kumaha urang bangsa Indonesia hendak ngebangun Indonesia ya urang sebagai bangsa. Dilanjutkan ku anak incu urang ya urang sebagai bangsa. Tarik ulurna biasa tong kos kitu mah. Tapi coba nyen kekuatan supaya ieu Al-Qur'an teh lain sakadar dimusabakohkeun, lain sakadar dibaca, lain sakadar ditalar, tetapi diterapkeun, dicoba ku urang mantep jasa ieu. Ih, kahayang urang mah kan ieu. Langit bumi nangieun Allah, manusia nangieun Allah, atuh aya Al-Qur'an, kitab Allah mantak naon nerapkeun. Urang mah oke baik lantaran urang mah resep ka Allah. Nah kafir bahkan teresepkeun ka Allah nya mah. Dik naon Quran diterap-terapkeun maning Injil ceuk Nasrani. Maning Injil be urang mah. Kan ngadu. Dijieun ku urang kahup. Melalui eta bae geus atuh. Atuh geus teu oja urang sakikieu bae. Dek sahabat itu jadi presiden, dek sahabat DPR jeung MPR na, atuh eta bae nu dilakukeun. Urang bicara agama mah kandas, sakitu bae. Masya Allah. Timbul di negara demokrasi mejil teh ya, jaringan Islam liberal. Kok bisa kos gitu sih Islam liberal rebelah segala. Nah, Islam bae. Liberalan gitu julukan segala Nusantara. Islam mah kafah. Islam mah ulah aya sistem-sistem kos sekarang itu. Apa beda Islam di urang jeung Islam di Mekah?
pangerana atuh jangan teu pangeran Allah kene nabina atuh akur kitabna atuh akur hadisna atuh akur kok kuari jadi julukanana beda-beda sabodo mentak orang bersihan sakedeung deui orang bakal ngalengkah ka alam kubur bakal ditanya ya Allah rarempan nah ya ayyuhalladzina amanu para mukminin ulah rek ngajaradikeun aranjeun kabeh ka bapa maneh dijadikeun pamimpin ini istahabul kufra alal iman lamun manehanana masih ngutamakeun kakufuran ninggalkeun iman masyaallah ulah rek ngajadikeun dulur-dulur aranjeun kabeh dijadikeun pamimpin lamun masih kana ngutamakeun pilihanana kana kakufuran ninggalkeun iman mun terjadi kumaha wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun saha jelema nu ngajadikeun pemimpin ka bapa ka dulur anu kafir faulaika humul zalimun jelema nu ngajadikeun pemimpin kafir zalim Allah kan ya dek sing ada besi gara-gara orang milih kafir di akhirat orang disape di neraka jahanam hanas jana nu jadi urang mangasa kada 1 juta 2 juta saperak 2 perak haju urang disape di neraka jahanam mending lamun haju teu coplok iman lamun ku Allah dicoplokeun ku gara-gara Allah bendu naudzubillah min dzalik jagalah geus ulah pati mireung teh nganu kos kitu ieu mah bahasana ge cenah ieu mah kiai nu mantak ngadukung eta teh ieu mah jang bemper teh podo seros ya katabrak sia heula bemper sok segala bemper segala naon sok bemperan sia geus mendingan dicoplokkeun ku aing bae kitu sia bemperna ya Allah faulaika humul zalimun zalim teh karim Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala nita hijrah loba pertimbangan duh bapak masa sih orang kudu pepisah jeung bapak nu mantak di Indonesia disindir Amerika nyindir Islam itu adalah memisahkan antara keluarga atuh geus kos kitu ti dituna lamun teh aya bapak asup Islam atuh pasti pisah jeung anak lamun anak asup Islam atuh pisah pasti jeung bapak dulur asup Islam atuh pada pisah jeung dulurna deui salakina asup Islam atuh pan berendanan kudu pisah jeung pamajikanana kitu kedeui jeung baraya-baraya ya Allah ya Rabb berateun amat sih ka bapak anu kafir berateun amat sih ka anak anu kafir berateun amat sih ka pamajikan anu kafir berateun amat sih ka baraya anu kafir berateun amat sih ka rombongan-rombongan organisasi-organisasi anu napasa kafir kok berateun amat sih nanaonan harta-harta anu ku anjeun diteangan nu kuari kita hijrah berateun amat sih ninggalkeun harta berateun amat ninggalkeun perdagangan anu entera rempan kana kapayuanana mun ditinggalkeun bakal pikuman termasuk imbah kudu ditinggalkeun kuberateun amat padahal maksok gerage bacaan kurang saha raja anu tergagah Firaun bae aya nu dibawa ka kuburan raja Namrud modal aya nu dibawa ka kuburan Bladieuna raja Inggris awak doang ke kuburan Masya Allah John Kennedy lu teh jaho di Amerika hei segala-galana nu ngatur nyana selesai di negara urang Pak Harto saha nu teu nyahoeun ka Pak Harto gagah aya di nyana kaya aya di nyana strategi aya di nyana senyumna aya di nyana senyum Pak Harto senyum anu penuh dengan mematikan racun anu parah kaya raya duitna kuari ge masih kana ada
triliunan rupiah anakna ongkang-ongkang ayeuna karena bapana pohara nah mautnya ayeuna dibawa ka kuburan sugan kunci jeepna eueuh aja nyana boga jeep Mercy teh anu hejo teh sugan dibawa ka jero kuburan teh luhur teuing teh mah atulah tatangga urang nu sugih teh paeh dulur urang anu kaya raya modar bahkan atasan urang ge paeh keneh we modar ku urang kuari harta dihook-hook datang ka ku urang kuari ku dihook-hook na embung be sedekah ka masjid hook jasa modar sia deleukeun sia majelis taklim lain ieu mah hayang mah dibangun mut hayang geus ulah sia ulah mereka aing ulah geus loba teuing duit ieu kajen kumaha ge ih pada lain lalanggaan pukul loba teuing mah duit teh can kabalanjakeun ieu ulah besi pajar aing hayang teh aing mah henteu cenah dek nginjem ya goblok sia mah lain nambahan nginjem tolol lo sakadenge kuculi aing guru sawarewas ya sama nyayomkeun guru sia mah nah hayo sia anu paling bahaya deui harta urang enang urang kemudian maot pamajikan atau urang nu maot atau anak nu maot dikekeuh ku urang maot bapakna teu diparoid ku anak-anakna dikekeuh samarukna bakal kumaha moal kebal modar sia harta bakal jadi orai dileglegan sia ku orai parang sana ya karim ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb bapana maot dicekelan bae kuno kolotna adina hararese komo si bungsu mah ieu teh kumaha ngan sakadar bisa ngomong we ka nu panengah teh cek nu panengah aing mah lain anakna ja anakna mah tuh nu cikal jeung bungsu aing mah sasemperan mana urang kita aing teh diajak-ajak ke kolot tinggal nu bungsu bingung ka dieu bingung ka dieu bingung surat dibawa ku nu kolot kabeh bebeja ieu urang paroid cek nya teh ke pajar ribut urang di paroid mah lain pajar ribut ieu kami bagianna nah ulah loba omong sia modar sia dilegleg kumaku orang sujul akal sia gara modar sia ya Allah ya Rabb ngawat pamajikan kuduna diparoid dikekeuh bae ku nya anak kajeun antepkeun gara modar sia ujianna dihapit ku kuburan karakak akan tah sujul akal cih emang kumaha kitu berat amat ciku harta berat amat tah ieu sahabat muhajirin teh ulah berat ku harta ulah berat ku bapak ulah berat ku dulur ulah berat ku anak ulah berat ku pajikan sapira pamajikan huahe nyapatan moal di akhirat urang ngaju dilojokeun ku pamajikan Masya Allah pamajikan mah kudu ngaladen urang lain haju urang huahe ka pamajikan di akhirat cilakas ya Masya Allah karim udah berat ku pamajikan ulah ieu teh ayat lain sambaran kul bejakeun ku anjeun Muhammad in kana abaukum mun aya bapa-bapa maraneh kabeh wa abnaukum anak-anak aranjeun ihwanukum dulur anjeun azwajukum majikan maraneh kabeh sayratukum raya baraya kabeh amalun harta-harta anu mana diusahakeun tijaratun perdagangan anu mana rarempan kana teu payu sakinu ibah anu kumaha dipake kasuga ahaba ilaikum leuwih dipake ka resepkum maraneh kabeh tibatan Allah Rasul jeung perang fisabilillah awas cak Gusti Allah patarabbasu tangguh tungguan moal kebal deui tungguan moal kebal deui eta bahasa geus pohara jasa eta bahasa ngancam ngaran bahasa ngancam lamun bade leuwih resep ka bapa batan Allah Rasul jeung perang tungguan lamun mana resep ka anak batan Allah Rasul jeung jihad fisabilillah tungguan lamun mana resep ka dulur batan Allah Rasul jeung jihad tungguan awas ya lamun mana resep ka pamajikan batan Allah Rasul jeung jihad tungguan lamun mana resep ka organisasi ka baraya-baraya perkumpulan anu mana berat tinggalkeun anak batan Allah Rasul jeung jihad tungguan cek Gusti Allah
resep kana harta anu kekewe ku maneh nang usaha maneh rasa maneh nu maneh pada manu aing sia teh harta teh ku aing dikocorkeun ana haju ku sia dipake ke resep ku sia datang ka ku maneh mung ditinggalkeun ka Madinah tungguan sakedeung deui kitu kene imah ya jeung perdagangan maneh resep ninggalkeun mung ninggalkeun imah jeung perdagangan tungguan cak kitu fatarabbasu eta ancaman diancam awas di dunia kene cek Gusti Allah sia terjadilah peperangan paeh kabeh nu kamari teh hijrah haju manehanana embung anu can iman mah komo kemudian perang Badar selesai perang Badar paeh kabeh akan tah imah nu kumaneh dipake ka kadeudeuh karesep ledeg katuh sia ta perdagangan sia anu kamari sia mung ninggalkeun teh modar sia ta kuari hayo sia ladang sia tah anu kamari mung ninggalkeun anak sia nu kamari kumaha dipake ka kekewe ka resep jasa paeh sia ceurik tinggal ceurik deui kumaha deui Masya Allah kurang kumaha Allah fatarabbasu cak Allah tungguan hatta yatiyallahu bi amri sehingga Allah ngadatangkeun ka perintah Allah wal kebal deui di dunia keneh bakal disiksa komo jaga di akhirat gambaran urang kuari ulah pati dedeh teuing kana dunia aya teh sapagodos mah jeung urang ulah dedeh teuing ka bapa aya teh sapagodos mah ka emak ka anak ka dulur ka pamajikan aya teh sapagodos mah ulah jauh-jauh perang baheula di Madinah kudu ditinggalkeun ti Mekah ka Madinah ieu mah urang di imah bae di imah kuari mandi orang jam genep beres orang pakai baju pamajikan kade ke mana kak haji kak jai ngaji mah orang unggal minggu iya mah tuh kawa orang kan hajat kak hajat namun kakak dedeh kakula anter kula iya mah kakak mah nganter kula bae iya mah geus ngaji mah jauh unggal minggu diuk biasa laki kumaha neng lamun jeung anak bae ih kak lah tuh ngaranna ge jeung anak pan ke ditu bakal ditanyakeun ka hajina ka mana tah kan kula embung ngajawabannya ka haji bocak di ditu teh menjana mah ngaji ka Cilongok tah embung kula ngadenge kos kitu atuh lah minggu ieu mah ka ditu bae yuk urang hajatan anu hajat gitu puyeng da salakina puyeng gitu pertimbangannya nata berat ka mana tah berat ka mana tah kena ayat ieu sia kul bejakeun ka haji ya Allah ya Rabb in kana azwajukum lamun pabajikan maneh abalawih bika keresebatan Allah Rasul jeung gaji ya teh gaji tah patarabbasu hai haji tungguan sia sakedeung deui disiksa sia Masya Allah kan lah atuh geus urang hajat lah urang hajat anu hajat bae saya tah berarti kan berat ka pamajikan Allah kan ditinggalkeun dadah Allah sareng kitu tah dadah Rasul hampura Rasul hampura tolol sia ayo urang Masya Allah